sabaraan cok anu paling murah teh di dieu mah 2,5 juta teh. Ah, ieu kan ieu bade tumaros ieu teh. Tumaros naon? Punten. Mangga bade ka saha? Sabun di mana teh? Ah, sabun teh. Itu Samarang itu is video bos. Bos video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, bade meser minuman aya teh? Ieu teh rada mahal di dieu mah hargana ieu teh. Arawis di dieu mah hargana ieu. Sabaraan lah, sabaraan. Cok anu paling murah teh di dieu mah 2,5 juta ieu teh. 2,5 juta. Maknya mal-mal teuing. Bercanda maknya 2,5 juta. Oke. Bercanda. Oh, siap. Itu lah. Mangga. Ya. Iya sabari itu maros ieu. Ari ieu pakai teh udah laut kidul paling mananya iya laras te kampung kampung desa Mandalakasi kecamatan Pamengpek mun laras kita Mandalakasi kecamatan Pamengpek laras mun itu kukurilingan tadi dari timur dari barat selatan utara garing tak kunjung aku dapatkan lah sok bercanda timur ke barat. Ya, pada di mana luka di mana? Nama terang. Oh, terang, maknya terang. Sauna terkenal cina itu YouTuber What? Di dia teh. Kamu gaduh nama terang. Kita gaduh YouTuber teh. Iya. Tapi itu sepuluh kemana-mana tuh. Iya. Cobi atuh tah, pantinya taruh ke tukang ojek dinya tukang ojek. Oh, cobi taruh ke tukang ojek dinya. Oh, mun siap. Yuk haus heula hoyong minum. Oke. Oke tuh anya hatur nuhunnya ieu bade angkat heula nya langsung. Soalnya ieu deh bade nganterkeun deui pakai tusanes. Nah. Assalamualaikum. Ieu bade tumaros ieu teh. Tumaros naon? Ieu anu gaduh paket ieu. Di YouTube udah lu tidur paling mananya? Teu terang. Wah, teu terang. Mana teu terang ieu padahal orang mana? Namanya ngalihan kamari ti Bandung ieu menuju ojek ieu dari rezeki. Good job. Teu terang, kan di orang Bandung abi mah. Oh, kan orang dieu. Oh, mun atuh. Makanya ajang pada udah aja itu tuh tapi kan itu ya. Ya pada itu maros ya deh pada itu maros naon ya anu gaduh paket ya tim udah laut kidul seurna ya channel YouTube terang tuh oke lah laut kidul terang terang udah laut kidul mah
tos milarian kemana-mana. Iya di mana-mana dari musim duren hingga musim rambutan. Apa nak ya? Oh di mana? Apa itu tuh itu tuh catat ayam motor itu bunyi teh. Oh, apa itu? Siap. Turun ya, turun. Oke. Punten. Punten, ah? Punten. Panggan, balik ke saha? Terus ieu sareng anu gaduh paket ieu tim YouTube Budak Lucu 2. Nuhun ieu teh sareng ieu peminat tim Budak Lucu 2. Oh, alhamdulillah gini kepenahan aya nama. Mana nyimpen motor? Ieu Kak, nyimpen motor apa itu tuh? Ka payun salit ka payun. Payun, siap. Damang ieu teh mun laras ieu YouTuber Budak Laut Kidul ieu tos milarian abi dari musim duren hingga musim rambutan. Sombong amat. Teu kapan-kapan ieu teh. Tadi di ditu naroskeun teh terang cenah. Tadi untungna teh aya budak alit tadi dinya. Naroskeun mun saurna teh ieu cenah. Bumi teh mun laras ieu. Tumun ieu, laras ieu bumi teh ieu. Alhamdulillah abi capek-capek tadi itu dia teh paket ieu teh saurna teh acuk cenah. Mangga tuh kalabat urang ya cai heula kalabat kayaknya yuk. Iya abi teh yang paket ieu teh di tukang sablon saurna teh nganterkeun ka dieu abi keamanatan sablon di mana teh sablon teh itu Samarang itu sablon di Samarang sauna teh acuk eta teh duka tuh terang ya bi jauh-jauh sauna tadi ieu laras Budak Laut Kidul di dieu nya ieu ge muhun ieu teh tim Budak Laut Kidul kan ieu tah sami ieu na timna keneh ieu teh tapi cing coba taruh heula ka dunungan ya urang teu boga apa Assalamualaikum juragan. Iya teh aya nu nganterkeun paket sauna ti Samarang ieu teh paket acuk cenah ada mah acuk sablonan ieu teh. Oh, mun atuh tuh kalarasannya ieu. Muhun cenah teh acuk teh ieu juragan pesen. Oh, nya atuh kitu mah nya atuh nuhun. Oh nya atuh sok nya. Sok. Ya, siap. Iya teh saya teh ieu teh. 16.000 ya teh enak teh. Oh, kena siap. Atas tuh. 16.000 na soalnya. Atas kecil. Taya atas alit ieu. Yang jeung teuing. Aya taya atas alit. Kan sakitu-kitu na teh. Wios we canak we. Aya teu langsung nama kamu we. Yos. Oke. Oh, hatur nuhun atuh meni. Ieu kamu abi. Hatur nuhun pisan abi. Hatur nuhun ieu abi rezeki ya Allah. Sami. Abi bade mulang heula nya itu soalna kiriman seueur. Oh, mun sok atuh mangga atuh lajeng ari bade mulang heula mah. Siap atunya hatur nuhun pisan ieu. Yo, siap Ieu paket. Buka ulah ieu. Buka saja lah. Buka terus sopan si bos ya teh baju meureunna kaos dia namanya tenu ya channel teh urang panggil si bosna we lah siap sok lah panggil si bawa eta jeung kocolakna si bos kasare cigana ya bos euy salabim bos, cai
panas, cai laut, asin, cai tiis. Video bos. Video. Aya naon ieu teh ngaganggu urang kersae, urang istirahat. Sombong amat. Naon? Hampura bos, ieu ngaganggu pisan. Tadi tukang paket bos, ieu teh. Paket naon? Buka ulah bos. Buka lah. Geningan ieu teh paket baju. Oh, Bos, baju. oke. Sik, ulah ningali. Oh, Ganti bos. Iya. ieu teh baju channel budak laut kidul geuning. Kaula rek sadar rek nepi ayeuna. Oke. Bos, tapalkeun kana baju bos. Hadir ka saya, tapalkeun. Keren, uy. Wah, mantap bro. Tolong mana kolong? Mana? Yo, kaula bere. Mantap bro. Oke. Terima kasih kepada kalian penonton setia yang sudah menonton video parodi kami. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT ya. Dan di video kali ini kami berserta Reng-Rengan tim Budak Laut Kidul mau mengadakan giveaway. Mana bajunya? Woi teman-teman, jadi ini untuk kalian yang penonton setia dari tim Budak Laut Kidul, kami mempunyai hadiah. Ini baru kami buat satu ya. Nanti kalau giveaway-nya ini 3 orang pemenang ya, 3 orang pemenang nanti untuk 1000 subscriber. Jadi untuk kalian yang penonton setia, caranya itu sangat gampang. Gimana kan caranya? Satu, syaratnya gampang. Kalian harus wajib follow akun IG tim Budak Laut Kidul. Ya, keren. Ini. Kedua, kalian wajib subscribe, like, comment, and share, dan loncengnya diaktifin ya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kalian komen, cantumin nomor kalian atau email kalian yang bisa dihubungi oleh kami. Barangkali dari kalian yang mau ikutan giveaway, langsung cantumin nomor kalian di deskripsi, di komen. Oke? Jadi kami nanti setelah 1000 subscriber kami akan mengumumkan pemenang dari subscriber pemenang dari giveaway ini. Nanti akan kita undi dari orang yang terdaftar follow di Instagram kami, juga orang yang terdaftar di subscriber channel kami Budak Laut Kidul, dan orang yang selalu hadir dalam mengomentari hal-hal positif dalam setiap postingan terbaru dari kami. Jadi 3 kategori itu yang akan menjadi pemenang dari giveaway 1000 subscriber dari kaos tim Budak Laut Kidul ya. Oke. Pokoknya kalian ikuti giveaway ini ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Yo.